Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari teh hiji pasal fi kaifiyati salatil khaufi, tetep pasal dina mertelakeun pertingkah salat dina nalika sieun. Wa inna ma afroda jeung pasina mencilkeun ha kana itu salatil khauf sal musannif an ghairiha tinalian itu salatil khauf minas salati nyatana tina pirang-pirang salat bitarjamatin kalawan hiji terjemah li'annahu karna saestuna kalakuan yuhtamalu eta dihampura fi iqamatil fardi dina ngadegeun salat fardu fil khaufi dina nalika sieun. Naon ma perkara la yuhtamalu anu teu dihampura ieu ma fi ghairihi dina lian itu khauf. Ieu pasal teh rek mertelakeun tata cara salat sidatil khauf. Pangna salat sidatil khauf ku musannif dipencilkeun dijieun hiji pasal anu sahiji dipisahkeun tina bab salat fardu. Sabab dina salat sidatil khauf mah loba pagawean-pagawean anu dihampurana sapertikeun luncat, ngagajleng, ngalengkah bari leuwih tina 3 kali. Eta teh dihampura teu matakna naon. Tapi kan dina salat biasa mah dina lain anu sidatil khauf maka pagawean-pagawean eta teh teu dihampura. Tinggal sarahna jajaran katilu tina paslun wahia ari itu salatil khauf min khosa'isi hadil ummah eta tetep tina pirang-pirang kahususiahan ieu umat. Wasuriat jeung disyariatkeun itu salatil khauf pisanati dina taun as-sadisati anu kagenep minal hijrati tina hijrah. Wal aslu jeung ari anu jadi asal ari dalil asal piha dina itu salatil khauf qaulu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala wa idza kunta ayat wa idza kunta di mana-mana bukti anjeun pihim eta tetep di itu nas faqamta tah kudu ngadegeun anjeun lahum pikeun itu nas as-salata kana salat. Al ayata wal ahbaru jeung pirang-pirang hadis al atiyatun bakal datang ma khabari sallu sarta hadis lapad sallu kudu salat aranjeun kabeh kama ra'aitumu saperti yen ningali aranjeun kabeh ni ka kuring usolli salat kuring. Wa tajuju jeung meunang itu salatil khauf fil hadri di lemur kasapari saperti anu nyanyabaan. Wa salatul khaufi jeung ari salat khauf anwaun eta pirang-pirang warna kasiratun anu loba tablugu anu tepi ieu anwa sitata adrubin kana genep pirang-pirang bagian kama saperti hukum fi sahihi muslimin anu tetap dina kitab sahih muslim. Iktasara anu ngaringkes sahal musannif minha tina itu sitah ala salasati adrubin kana 3 pirang-pirang bagian. Ahaduha ari kahijina ya salasah ayakuna eta yen bukti saha al adu musuh fi ghairi jihatil kiblati eta tetep dina salian jihad kiblat. Wa huwa bari ari itu adu qalilun eta saeutik wa fil muslimi jeung eta tetep di kaum muslimin kasiratun ari loba bihaisu tuqawimu kusakira-kira ngabandingan naon kullu firqatin saban-saban golongan minhum ti itu muslimin al adwa ka musuh payuparriku maka misahkeun hum ka itu muslimin salimamu imam firqata ini kana 2 bagian kana 2 golongan gitu. Firqatan tegasna sagolongan takipu eta nangtung ya firqah fi wajhil aduwi di hareupeun lebah musuh tahrisu anu ngajaga ieu firqah
hu ka itu imam wa furqatan jeung kana sagolongan takipu anu nangtung ieu firqah khalfahu ditukangeun imam ayal imami tegasna imam payusolli tuluy salat imam bil furqati sartana golongan ila khalfihi anu alati anu khalfahu anu aya ditukangeun ieu imam rakaatan kana sarakaat summa ba'da qiyamihi tulina sabada ngadegna imam li rakaati kana rakaat asaniyati anu kadua tatimu tah nyampurnakeun itu firqah li nafsiha pikeun dirina itu firqah baki atas salatiha kana sasesana salatna itu firqah wa tamdi jeung nuluykeun itu firqah ba'da pirogi salatiha dina sabada beres salatna itu firqah ila wajhil aduwi kana nyang hareupan lebaheun musuh kana nyang hareupan lebaheun musuh tahrisu anu ngajaga ya firqahu ka imam watati jeung datang saat toipatu golongan al-ukhra anu hiji deui alati anu kanat anu bukti ieu alati harisatan eta anu ngajaga firqati dina rakaat al-ula anu kahiji payusolli maka salat sal imamu imam biha sartana itu toipah rakaatan kana sarakaat Faiza jalasa maka di mana-mana diuk sal imamu imam li tasahudi pikeun maca tasahud taparoko tah muparokoh itu toipah hu ka imam wa tutimu jeung nyampurnakeun itu firqah li nafsiha pikeun dirina itu firqah sumayang tadiru tuluy ngadago ha ka itu firqah sal imamu imam wa yusallimu jeung aweh salam itu imam biha sartana itu firqah wa hadhihi jeung ari kaifiyah salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta salatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidati riqa di daerah dati riqa sumiat di ngaranan ieu dati riqa bidalika ku itu dati riqa li annahum karna saestuna sahabat roka'u eta nambal ieu sahabat piha di itu dati riqa roya tahum kana benderana itu sahabat wakila jeung dicaritakeun naon goiru dalika salian itu roka'u piha gambaran kahiji ai salat sidatul haub nama eta teh nepi ka genep bagian ngan di dieu mah diringkeskeun ku musannif jadi 3 bagian kahiji atawa gambaran kahiji jumlah musuh sarua atawa kaum muslimin pasukan kaum muslim leuwih loba tibatan pasukan musuh anggap sarua aya nama umpama pasukan muslim aya 1000 pasukan musuh sarua umpamana tah dina gambaran kieu maka eta pasukan muslim bagi 2 di mana-mana rek salat teh lamun 1000 teh berarti 500 umpamana nu 500 teh salat dipingpin di imaman ku si Ucup tadi teh nu 500 deui ngajaga dipingpin ku si Agis nying hareup kalebah musuh jadi gambaranna kahiji nu ieu mah musuh sarua lobana jeung pasukan muslim atawa muslim leuwih loba nomor kadua musuh ayana di jihad lian kiblat sabada nu 500 urang salat di imaman ku si Ucup nu bieu teh maka eta si Ucup salaku imam beres rakaat kahiji nangtung tah pikeun rakaat anu kadua maka
si makmumna nu 500 teh kudu niat muparokoh tuluykeun we salat masing-masing sabada aweh salam terus eta nu 500 nu bieu salat muparokoh teh langsung lumpat nyang hareupan musuh menghadap ka musuh ngajaga golongan nu kadua nu 500 deui jadi nu beres salat langsung menghadap ka musuh anu tadina 500 menghadap ka musuh teh balik ka tukangeun si ucup ka tukangeun imam gitu. Pikeun naon? Pikeun salat berjamaah. Balik heula ayeuna ka imam. Maka sunat keur si imam dina nalika si ucup nu bieu nya si imam dina rakaat kadua manjangkeun bacaanana gitu. Sunat manjangkeun bacaanana supaya naon? Supaya si jamaah anu tadi ngajaga teh anu 500 ngilu babarengan salat gitu. Jadi posisi imam dina rakaat anu kadua, posisi imam. Langsung 500 datang. Niat berjamaah bareng kabeh, salat. Tah bareng jeung imam salatna teh gitu. Berarti imam mah tinggal 3 rakaat deui, si makmum mah 4 rakaat. Terus we salat bareng ngilu jeung imam sunah ngentengkeun kana salat. Imam di dinya mah babacana ulah panjang teuing. Lamun geus aya si makmum, aya makmum nu 500 teh. Begitu imam rakaat kaopat berarti tasahud akhir. Maka si makmum nu 500 nangtung rakaat kaopat. Tah dina nalika si makmum nu 500 rakaat kaopat imam tasahud akhirna ulah waka aweh salam. Iraha aweh salamna bareng engke jeung makmum gitu. Artilah gitu. Tah cara salat sidatil khauf sapertikeun kieu ieu teh salat sidatil khauf anu dipraktekkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nalika perang Datir Riqa. Naon sabab pangna dingaranan Datir Riqa? Sabab sabada beres perang. Eta para sahabat teh ngaputan atawa nambal kana bendera sabab dina nalika beres perang teh loba bendera anu sararoek gitu. Tuluy ditambal dina eta tempat. Kulantaran eta tempat dipake nambal bendera maka eta tempat dingaranan Datir Riqa artina tempat nambal bendera sahabat. Sarahna 237 jajaran ka 10 ti luhur. Qalu tatimu li nafsiha ay ba'da niatil muparaqati tegasna dina sabada niat muparaqah kama alim tawaqaluhu baqiyatu sholatiha ay allati hiya araqatus saniyah wa yusanu jeung disunatkeun lahum pikeun itu firqah naon tah pipuha ngentengkeun itu salat ti alayatullah supaya ulah lila naon al intidaru ngadago. Jadi geus muparokoh ti imam langsung ge salat masing-masing. Tah salat masing-masing na teh ulah ngalilakeun ulah panjang-panjang teuing babacaanana. Wa yusanu jeung disunatkeun lil imami pikeun imam naon ayu khaffifa yan ngentengkeun imam al ula kana rakaat nu kahiji listighali qulubihim karena narima katungkul pirang-pirang hatena firqah bima kalawan perkara huwa hum anu ari itu firqah fihi eta tetep dina emma. Wa yusanu jeung disunatkeun lahu pikeun itu imam naon tatwilu qiyamihi ngalilakeun ngadegna imam li rakaati pikeun rakaat as-saniyati anu kadua. Payaqra'u maka maca imam al-Fatihata kana Fatihah wa suratan jeung kana surah tawilatan anu panjang fi jamaning tidarihi dina waktu ngadagona imam lil firqati kana golongan as-saniyati nu kadua. Panjangkeun babacana supaya engke golongan nu 500 anu tadi ngajaga musuh teh bisa ngilu ti rakaat kadua maka panjangkeun babacaanana.
wa yatasahadu jeung tasahud imam fi julusi dina diukna imam ling tidariha pikeun ngadagona itu furqah saniyah fi tasahudi dina tasahud al akhiri anu akhir ringke supaya bebarengan dina aweh salamna wa yusanu jeung disunatkeun lahum pikeun furqah saniyah naon atah pipu ngentengkeun pisanihim dina rakaat kaduana itu furqah saniyah wal imamu bari ari imam mungtadirun eta anu ngadago lahum pikeun furqah saniyah pihi dina itu tasyahud. Qaluhu wa tati taifal uhra ay wal imamu jeung bari ari imam mungtadirun eta anu ngadago laha ka itu taifah uhra fi qiyamis saniyati dina nangtung rakaat kadua payutawilu maka ngalilakeun imam al qiraata kana bacaan pihi dina itu qiyamis saniyah hatta tudrika sehingga yen mangihan itu taifah uhra al fatihata kana fatihah wa tusallimu jeung aweh salam ieu furqah saniyah mau sartana imam patahuju maka menang itu taifah uhra padilata tahalluli kana kautamaan tahallul jeung imam tahallul teh beres salat gitu pan tadi mah keur salat haram naon-naon da geus takbiratul ihram teh ai tahallul mah berarti geus sagala halal deui gitu mun haji mah beres haji tahallul mal imami sarta imam kama hajat saperti yen menang sahal ula furqah anu kahiji golongan anu kahiji padilata taharumi kana padilah takbiratul ihram mahu sartana itu imam kana qaluhu wakila ghairu dalika fakila maka dicaritakeun naon lapad sumiat dingaranan itu dati riqa bidalika kalawan itu dati riqa li anna sahabata karena saestuna sahabat radhiyallahu taala anhum lapau eta ngabalut ieu sahabat bi arjulihim kana pirang-pirang sukuna ieu sahabat li robin karena kohok cek urang Cianjur mah karena belah pantatu geuning lamun luka eta teh kan sok lamun dikitukeun teh jadi muka dah gitu belah kohok aya lamata parohat tegasna dina mangsa narima tatu itu sahabat aya tajarrohat tegasna narima tatu itu sahabat. Jadi cek tadi mapanan tak cek dina sisi pangna disebut teriko teh sabab para sahabat nambal atawa ngaputan lah nambal karena bendera anu sarwek tak cek ieu kieu mah pangna disebat teriko teh sabab suku-suku para sahabat sampean para sahabat kararohok gitu tina akibat tatu tuluy dibeungkeut dibalut disebat riko gitu. Wakila jeung dicaritakeun naon bismi jabalin lapad bismi jabalin ari dati riko eta tetep kalawan ngaran hiji gunung hunaka di itu tempat pihi anu eta tetep di itu jabal bayadun ari bodas wa hamratun jeung beureum wa sawadun jeung hideung yuqalu dicaritakeun lahu pikeun itu jabal naon ar-riqa'u riqa jadi gunungna warna-warni wakila jeung dicaritakeun naon ismu sajaratin ari dati riqa eta ngaran hiji tangkal hunaka di itu tempat wakila jeung dicaritakeun naon lapad litaraqu salatihim karena nambalan salatna itu sahabat pihak di itu dati riko jamaatan barina berjamaah wa puroda jeung sorangan-sorangan wakila jeung dicaritakeun naon gori dalika lian itu anu kabeh teh ti ditu tilianna sahabata ileh asani ari nu kaduana ayakuna eta yen bukti itu adu musuh
Fi jihatil kiblati eta tetep di jihad kiblat. Fi makanin dina hiji tempat la yastaru anu tengah halangan hum kaitu adu an yunil muslimina tina pirang-pirang paningali kaum muslimin naon syai'un hiji perkara fa'il tina lapad yasturu wa fil muslimina jeung eta tetep di kaum muslimin kasiratun ari loba tahtamilu anu narima pantes ieu kasir ieu kasratun taparruqahum kana misahkeunana itu muslimin payasupu maka ngabariskeun atawa ngajajarkeun maka ngabariskeun hum kaitu muslimin sal imamu imam sopaini kana dua barisan dua sop masalan umpamana wa yuhrimu jeung takbiratul ihram itu imam bihim sarta muslimin jami'an kalawan sakabehna faida sajada maka di mana-mana sujud salimamu imam fi rakaati dina rakaat al ula anu kahiji sajada tah sujud ma'ahu sartana imam saha ahadus sofaini salah sahiji barisan dua sajdataini kalawan dua sujudan wa waqafa jeung cicing ngadagoan tapi jeung cicing ngadago saha asopu barisan al ahoru anu hiji deui yahrisu anu ngajaga ieu saful akhar hum yahrisu anu ngajaga itu saful akhar hum kaitu ahadus sofain paida ropa maka di mana-mana nyangkatkeun salimamu imam ra'sau kana mastakana imam sajadu tah sarujud itu saful ahor walahiku jeung nyusulan itu saful ahor hu ka imam wa yatasahadu jeung tasahud salimamu imam bisofaini sarta barisan dua sop dua wa yusalimu jeung aweh salam imam bihim sarta itu sopul ahor bihim sarta itu sopul ahor wahadi jeung ari ieu kaepiah salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta salatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biaspana di aspan wahia jeung ari aspan qaryatun eta hiji lemur pitorikil haji anu tetep di jalana jalma anu rek munggah haji al misri anu bangsa Mesir bainaha anu eta tetep antarana itu Koryah wa baina Makkah jeung antara Mekah marhalatani ari dua pemondokan sumiat dingaranan itu Koryah bidalika ku itu aspan li aspis suyuli karena ngamuarana pirang-pirang banjir piha di itu aspan ngamuarana pirang-pirang banjir piha di itu aspan. Cara kedua salat sidatul khauf teh musuh aya ti jihad kiblat nu kahiji mah tadi musuh lain di belah kiblat ieu mah musuh aya di jihad kiblat sarta di tempat anu teu kahalangan siga di lapang gitu teu kahalangan antara kaum muslimin jeung musuh sarta jumlah muslimina loba
Jadi lamun sakira-kira bisa dibagi mah gitu, maka dibagikan kali deui sarta jumlah kaum muslimina loba, ukuran loba na teh sakira-kira bisa dibagi-bagi gitu. Dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa umpamana. Carana kieu, imam kudu ngabereskeun kana 2 bagian. Jadikeun 2 bagian. Tuluy imam takbiratul ihram. Geus takbiratul ihram tuluy maca Al-Fatihah, maca surat, tuluy ruku jeung sakabehna. Sabada cengkat tina ruku tah dina sujud imam jeung jajaran anu kahiji sujud. Jadi kan dijieun 2 baris umpamana teh gitu. Tah imam ruku geus takbiratul ihram teh. Takbiratul ihram, Fatihah, surat, ruku jeung sakabehna lah itu. Bacaan. Sabada beres tina ruku tuluy cengkat. Maka dina nalika sujud imam jeung jajaran anu kahiji sujud. Anu sabagian deui jajaran nu hiji deui ngadeg. Keur naon ngadeg? Nangtung ngajaga gitu. Umpama ya teh akang imam pamana di dieu. Tuluy di dieu 2 baris. Baris kahiji, baris kadua. Tah akang teh jeung jajaran nu kahiji gitu. Jajaran nu kahiji, jajaran nu kadua mah ulah waka gitu, can diatur. Beres we tah imam jeung jajaran nu pertama kana sujud 2 kali. Geus sujud 2 kali. Jadi nu tadi imam, akang imam jeung jajaran baris nu kahiji sujud naon teh babacaan biasa nepikeun ka ruku, i'tidal, nepikeun ka sujud 2 kali. Beres sujud 2 kali tuluy cengkat. Maka jajaran nu kadua, jajaran nu hiji deui buru-buru turun pikeun sujud. Tuluy nyusul ka imam rakaat kadua. Sarta si imam sunat manjangkeun bacaan. Tah cara kitu teh tuluy nepikeun ka beres salatna. Lamun maghrib 3 rakaat sing nepi kitu we tuluy. Lamun asar, lohor, isya 4 rakaat tuluy nu ka kitu. Tingali sarahna jajaran kalimat ti handap. Faida sajada al imamu fi rakaatil ula sajada ma wa ahadus sofain. Hadil ibaratu ari irekenan shadiqatun eta anu menuju bi ayas juda ku sapertian sujud mahu sartana imam naon as-saffu jajaran al awwalu anu kahiji wa yahrisu jeung ngajaga naon asani saha asani jajaran nu kadua pil ula dina rakaat nu kahiji. Sumayas jadu tuluy sujud mau sartana imam saha asani jajaran nu kadua wa yahrisu jeung ngajaga saha al awalu jajaran nu kahiji pisaniati dina rakaat kadua ma baqoi kulin sarta tumetep saban-saban sahiji bimakanihi dina tempatna itu kulun aw yatahawalu atawa narima pindah naon kulu makanil akhari saban-saban tempat anu sajena bi ayat akhara ku sapertian mundur naon al awalu sop anu kahiji jajaran nu kahiji wa yataqaddamu jeung maju naon asani jajaran nu kadua wayan pudu jeung nerus naon kulu wahidin saban-saban sahiji min bainis naini tina antara 2 min ghairi af'alin bari lian pirang-pirang pagawean mubtilatin anu ngabatalkeun
Wasodiqatun jeung menuju bi ayas juda ku sapertieun sujud mau sartana imam saha as-sopu jajaran asali nu kadua wa yahrisu jeung ngajaga saha al-awalu anu kahiji bil ula dina rakaat anu kahiji summa yasjudu tuluy sujud mau sartana imam saha al-awalu jajaran nu kahiji wa yahrisu jeung ngajaga saha asani jajaran nu kadua pisaniati dina rakaat kadua ma'a baqali kulin sarta tetap saban-saban saiji bimakanihi dina tempatna itu kulin ao bitahawulihi atawa kalawan narima pindahna itu kulun kama maro seperti perkara maro anu geus kaliwat ieu mah lakinil afdalu tatapina ari nu leuwih utama ayas juda eta yen sujud mau sartana imam saha al awalu sop anu kahiji wa yarisu jeung ngajaga saha sani sop nu kadua fil ula na rakaat nu kahiji summa yasjudu tuluy sujud mau sartana imam saha asani sop anu kadua wa yarisu jeung ngajaga saha al awalu sop anu pertama pisaniati na rakaat kadua ma'a tahawuli sarta narima pindah al mutaqaddami qabla hareup li annahu karna saestuna itu ayas juda ma'ahul awal as-sabitu eta anu tumetep fi sahih muslimin dina kitab sahih muslim sakitulah sarahna mah cekap jadi carana teh umpama dijieun 2 baris atau sabara baris kitu naon leuwih ti 2 baris oge jadi imam biasa takbiratul ihram gambaran 2 baris we ieu mah imam takbiratul ihram kabeh takbiratul ihram nama bareng takbiratul ihram nama ngan anu ngilu kali deui imam takbiratul ihram kabeh teh jeung makmum maca al-Fatihah maca surat ruku eta teh jeung sakabehna ruku teh jeung sakabeh jajaran lamun tadi 2 baris teh jeung 2 barisanna ge ruku gitu kabeh sabada cengkatina ruku tah dina palebah sujud imam teh sujudna jeung jajaran nu kahiji hungkul gitu sujudna teh sedengkeun jajaran nu kadua barisan nu kadua eta mah nangtung ulah waka sujud gitu keur naon gunana keur ngajaga gitu beres we tah imam jeung jajaran nu pertama beres sujud 2 kali sabada beres sujud 2 kali imam kan cengkatah rakaat kadua maka jajaran nu hiji deui atau barisan nu kadua buru-buru turun pikeun sujud tuluy nyusul ka imam dina rakaat kadua tah palebah dieu imam berarti kudu naon kudu manjangkeun kana bacaan supaya si barisan nu kadua kadago gitu kadagoan tah cara kitu teh tuluy nepikeun ka beres salatna gitu gambaran dina sarah nu tadi di logat mah rek dibalikeun heg teu naon gitu asal aya asal perjanjian heula imam rakaat kadua mah imam jeung jajaran anu kadua ruku sujud ruku nepikeun ka sujudna teh jajaran nu kahiji berarti naon ngajaga heula gitu itulah kurang leuwihna. Terus ayeuna cara sapertikeun kieu teh ieu dilakukeun di tanah aspan. Ari aspan teh hiji kampung jajalaneun paragi ibadah haji bangsa Mesir. Naon sabab pangna dingaranan aspan? Sabab di eta tempat teh geus terjadi banjir getih gitu. Mun tadi mah dina etana ngamuara gitu. Ngamuara naon? Pirang-pirang banjir, dimaksud banjir getih. Wasalisu jeung ari nu katilu ayakuna eta yen bukti jalma bisyiddatil haufi eta tetep dina banget sieun wa tahami jeung dina campuhna perang
huwa ari ieu taham kinayatun eta kinayah an syiddatil ikhtilati tina bangetna pacampur bainal qaumi antara kaum bihaisu yatasiku kusakira-kira paantal naon lahmu ba'dihim daging sawarehna kaum bibadin kana sawarehna deui pala yatamakkanuna maka henteu narima kongang itu kaum mintarkil kitali tina ninggalkeun perang walayak diruna jeung teu mampu itu kaum alan nujuli kana turun ingkanu lamun bukti itu kaum rukbanan eta anu tutumpakan wala jeung teu kawasa alal inhiropi kana malengos heula ingkanu lamun bukti ya kaum musatan eta anu leumpang payusoli maka salat sahakulun saban-saban hiji jalma minal qaumi ti itu kaum kaifa amkana bari kumaha bae ngongangkeun hu kaitu kulun minal kaum rojilan bari leumpang ay masyan tegasna leumpang tegasna bari leumpang ao rokiban atau bari tutumpakan mustaqbilal kiblati bari madep ka kiblat wa ghairu mustaqbilin jeung bari henteu madep laha kana itu kiblat wa yudaruna jeung dihampura itu kaum pil a'mali dina pirang-pirang pagawean al kasirati anu loba pisolati dina nalika salat kadorbatin saperti pirang-pirang tenggelan mutawaliatin anu tuluy-tuluy balik deui ka luhur kaifa amkana bari kumaha bae ngongangkeun hal pailna hal tingkah hu kakulun minal kaum sarahna jajaran katilu aya kaifa amkanahu aya ala aya halin amkanahu shalah katilu salat sidatul haub teh gambaran banget campuh nalika perang sehingga kulit ge antol antara kulit kaum muslimin jeung musuh bakat ku campuh-campuhna ceuk paribasana teh mah teu bisa mengkol-mengkol acan inhirop teh teu bisa mengkol-mengkol acan maka dina cara salatna prak bae pigawe salat kumaha karep sakongangna eta mah rek madep ka kiblat syukur atawa henteu madep ka kiblat teu naon rek leumpang atawa tutumpakan heug sanajan bari neungeul 3 kali bari tuluy-tuluy eta mah dihampura teu matak batal kana salatna sakongangna we eta mah gambaran katilu ieu mah lakin la yusolli jaran kalimat dihanap payusolli kulun minal qaumi lakin la yusolli tetapi teu meunang salat itu kulun kadalika bari saperti itu ma amkanahu illa bisyarti daikil wakti kajaba kalawan syarat rupekna waktu bihaisu layabko kalawan sakira-kira teu nyesa minhu tina waktu naon ilama kajaba perkara yasa'u anu mahi ieu ma naon as-sholata kana salat hakada kitu deui bisarti daikil wakti saroto nyaratkeun saha Ibnu Rib'ah wa huwa jeung ari hakada mutajihun eta anu diunggulkeun madama dina salagi langgeng jalma yarju eta ngarep-ngarep jalma
al amana kana keamanan, wa illa jeung lamun teu itu madama jajat tah menang naon as-sholatu sholat kadzalika bari saperti itu kaifa amkanahu walau pi awalil wakti jeung najan dina mimiti waktu. Kana 238 jajaran katilu tiluhur aya kaifa amkanahu tanu ditulis tadi kaifa amkanahu teh eta ay ala ay halin tegasna netepan kana tingkah kumaha wae amkana ngongangkeun hu kaitu kulun naon as-sholatu sholat alaihi netepan kana itu ay halin pain ajaja maka lamun apes ieu kulun ani rukui tina ruku was sujudi jeung sujud au ma'a tah isarah ieu kulun bihima kana itu ruku was sujud lid darurati karena madarat wa ja'ala jeung ngajadikeun kulun as-sujuda kana sujud ahpado kana leuwih handap mina ruku'i tibatan ruku liyahsula supayan hasil naon atamyiju ngabedakeun bainahuma antara ruku wa sujud wa yajuju jeung meunang naon iktida ubadihim anut sawarehna muslimin bibadin kasawarehna deui wa inih talapat jeung najan beda-beda naon al jihatu arah jihad arah wa tuqaddamu jeung maju kaum muslimin alal imami netepan kana jadi imam wal jamaatu jeung ari berjamaah afdalu eta leuwih utama minal infiradi tibatan salat nyorangan malam yakun dina salagi tebukti naon al hajmu kapengkuhan warra'yu jeung pemikiran pihi eta tetep dina itu pihi dina itu infirad wa illa jeung lamun henteu ieu lam yakun hajmu bahwa maka ari infirad afdalu eta leuwih utama. Terus kanapna qauluhu mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbilin laha aya aing dal ajzi tegas dina nalika apes anil istiqbali tina madhab kiblat bisababil aduwi kalawan sabab musuh. Qala sa Ibnu Umar fi maqami tafsiril ayat mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbilha. Qala sa Syafi'i radhiyallahu anna Umar rawahu marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palawin haropa maka lamun mengkol itu kulun teh tina itu tuh halaman 38 di hanapna aya kulun minal kaum anha tina kiblat bijamahid dabati kusabab campuhna tutumpakan kendaraan masalan umpamana pain tola maka lamun lila naon ajamanu waktuna batolat tah batal naon salatu salatna kulun wa illa jeung lamun henteu ieu tola pala maka henteu ieu batolat gitulah.